Balik deh jeung sensei gadungan lain sensei asli ulah dipercaya. Dina episode ieu paribasa Jepang nu rek dibahas nyaeta Minuga Hana. Naon hartina Minuga Hana teh? Minuga Hana hartina teh mun bahasa Sunda nama nu teu katingali sok leuwih endah eta. Paribasa ieu teh nyebutkeun nya ulah ningali pisan. Teu oge nyebutkeun imajinasi leuwih penting tibatan kenyataan, teu. Ngan ingetan nyaeta sawaktu urang teu nyaho sagalana, pikiran urang teh masih boga kene rohangan, masih kene aya naon ngaranna ruang kosong. Nah, di Jepang oge teu sagalana kudu dibuka, teu sagalana kudu dijelaskeun. Sababaraha hal teh cukup we disimpen dina jarak. Sabab lamun geus kabongkar kabeh, geus dijelaskeun kabeh, katingali kabeh. Kadang nu leungit teh lain bohongna, tapi rasana. Lamun dina bahasa Sunda mah, dina rasa Sunda mah, ieu deukeut jeung naonnya? Ulah kaburu dibuka bisi leungit. Nah. Jadi kadang geuning sok aya nya urang sapopoe aya carita lamun dicaritakeun lengkap teh jadi biasa. Misal urang boga idola misalna saha misal Mick Jagger, panggih jeung Mick Jagger, wawuh jeung Mick Jagger teh jadi biasa Mick Jagger teh. Paribasa ieu teh nyentil ka hayang urang, ka hayang manusia anu hayang nyaho sagalana, hayang ngabongkar sagalana. Padahal sakabeh hal meunang manfaat lamun kabuka. Urang sok boga pikiran lamun kabongkar, lamun terang teh jadi ngarasa deukeut, tapi kadang teh jarak teh penting karena jarak teh nu ngajaga rasa hirup. Tapi kudu inget oge paribahasa Minuga Hana ieu lain ngajarkeun teu paduli, tapi ngajarkeun iraha kudu eureun ningali. Sabab aya kaendahan nu ngan bisa hirup lamun teu ditilikan teuing. Sakitu wae ti kami mah. Gejeli.